Heueuh ari di imah sagala aruweuh teh hesek bareng asakan teh kudu ka warung heula. Tuh aya teh iya. Kamari ngajak ulin teh jadi. Ayeuna ditanyakeun. Iya rek ka mana? Arek ka warung, aya nu rek ka mana? Tah hareup. Tadi teh iya kumaha pikiranna sih? Teh kumaha? Emang naon kitu? Lain, kok teh iya teh kamari teh ngajak ulin kalun-alun. Nah, teh jadi di teleponan gitu aktif-aktif. Heueuh kamari teh poho loba pigawean di imah. HP paketan. Teuing teh iya mah teh beunang dicepengan omonganana, baru manuni nungguan. Heueuh pan ari ulin mah loba waktu bisa angke deui. Teuing ayeuna mah geus moal percaya deui. Ah sabodok hareup rek ka warung Maju. Duh, Panik! tah dede diuk di dinya. Bae ah, pura-pura teu nempo. Ya rek ka mana? Meuli api-api, teu ningali dede di dieu ih. Tah rek ka warung, rek meuli samara. Heueuh kabeneran sok dieu lah diuk. Aya obrolkeun. Aya naon atuh, rupa-rupa pisan batu rek ka warung oge. Lain dede teh rek nanyakeun hutang iya ka dede, iraha rek dibayarna. Lain teh dede, ayeuna mah can aya duitna, da salaki ieu oge can ngirim. Terus iraha teh rek dibayarna, soalna ieu dede keur butuh duit. Heeh, tenang we teh dede, da geus aya duitna mah ku ieu ge dibayar, tong sieun teh dibayar. Paribasa di ditagihnya engke we hayo aya mayar hantu. Heeh, tenang, da engke ge dibayar, aya mah ka warung heula. Wor. Paribasa ditagih teh ngan engke we mayar hantu. Rupa-rupa pisan jelema teh hiji nagih janjin, hiji nagih hutang ke naon deui. Tata duit. Heueuh teu boga duit ah. Ari teterek kemana tuh? Teteh mah rek ka warung, rek meuli samara. Ih, memang mintaan duit kita tadi. Oh tempokeun si Gaga mah teu daekeun wae jajan teh tadi teh. Munggah dia 5.000. Ih, maneh. Ih, rupa-rupa pisan budak teh yeuh. Tah gitu atuh. Rupa pisan budak teh. Jadi weh rek meuli samara ge teh jadi ah. Dasar koplak budak teh.